kaula teh hampir satatar madya desa raja-raja di negara geus kataluk-talukeun ku aing timbalan niat teh kaula hayang nepi ka hanyat ka sawarga Maniloka hayang ngajajah dewa-dewa anu katelah Raja Dewa teh anu disebut Batara Guru nyata Raja Triloka apal maneh Tri nyanggakeun Tri teh tilu dupi loka alam tilu alam hiji alam Mayapada alam sawarga kedua alam Madyapada alam kajinan anu dicekel ku urang katilu alam Maracapada alam dunya kabeh dina kungkungan yang otipati jagatnata anu ngaranna teh Batara Guru timbalan nah pati-pati aing hayang ngajajah sawarga teh hayang cacapeula dina ngajajah ieu dunya negara-negara di dunya tahu cik minta laporan raja-raja mana wae anu geus kajajah jeung naon wae upeti-upeti anu geus disanggakeun ka aing oh laporan pertanggungan jawab bener saya jadi bulan wayahna ka hareupna da salira mau bagian sekretaris bagian catat pengeluaran jeung pemasukan teh sokenya oh si Senopati timbalan ka hareup maneh Senopati sawiyo dia ka hareup saya mangga hareup saya mangga punten Gusti sok marek aya wong Wiswanu punten sok marek aya wong Wiswanu den nira dene era ngalih sapisan menta supaya di bejer beas ulah dinding clear gendang siloka bejer beas satara basna saha wae negara mana wae anu geus dijajah ku urang sok kayaknya kade saulah geumpeur nya eta hareup pendudungan teh sok geumpeur abdi teh nya geumpeurna teh saimbang sareng mayunan ibu wali kota Banjar maneh mah grogi shot teh ka ibu wali kota Mandalin bakat ning kusieun ku bogoh engenya tong cek cok nya Gusti ya ai catatan mah aya dina HP canggih HP teh naon HP geuning anu sok ngagerantung di Padalarang foto ngabodor terame sia HP meureun maksudna mah cik kaluarkeun sae punten Gusti ieu tah HP teh menika ipis kitu sia teh merek naon eta ieu teh merek Toyota Gusti mobil sia teh mah merek Xiaomi abdi teh nya heeh sok layar sentuh heeh sok atuh buka kayaknya sae Gusti ieu da ngangge kode ieu teh Gusti heeh sok passwordna teh 36784 568 7888 genep 3333 33 teh sarua keneh 33 keneh 3333 opat genep 5 genep 7 hiji ku tiluan eta password nepi kaloba kitu uyuhan inget kapanggih wae kupun bojo da sudah ai kieu mah pan eta salingkuh wae sia mah kitu Gusti sok buka kayaknya saya mah urang kana folder ieu folder kontak
ieu video ieu teh dokumenta nah dina note not kita eta dina not maksudna mah not nya Loh, aya WA di duh. Aduh, wah. Ulah. WA di salingkuhan punten. Nya. Oke heula tong ka dibales. Punten lah. Uluh, leuwih teuing geuning tuh. Kada atuh. Tah, ieu. Aya Gusti sok jentrekeun. Kahiji nyaeta di negara Manduraharja. Manduraharja lara saharajana rajana teh nyaeta Prabu Baladewa. Ngirim naon eta? Ieu mah nyaeta Manduraharja teh ngirimna teh nyaeta granat. Granat sumuhun. Granat 2 truk. Terus teng wajah tilu duluy sate weh 200 tusuk da ciri khasna eta mah emohna da Gusti duluy eta ti negara Manduraharja duluy aya deui nyaeta ti negara Wirata Wirata sumuhun ngirim naon ieu mah nyaeta siseueurna mah nyaeta satwa kebon binatang oh sasatuan leres naon wae harimau 4 si amang weh 5 si amang 5 sumuhun teteh harimau 4 sumuhun si amang 5 tapi ai dugina mangan hiji nah nu 4 ka mana bea aku mau keun main nu penting aya we tadi sakanangkeun atuh tadi sakanangkeun juga teh dibeukin kana si amang nya harimau 5 si amang hiji munding 60 munding teh sumuhun gajah 4 menel anakna 5 nya naon deui mangga tuluy soang genep koala mah wasuli koala weh 7 tuluy kaemohan katambahan ku ucing budug 2 digana kacokot di jalan eta mah kucing budug aya wae nya deui aya oge di negara Mandaraka sumuhun saharajana Prabu Sahaya ngirim naon ieu mah babangsaning perhiasan di antarana emas 3 truk berlian saelepeun inten weh 4 kintal batu batre weh batu ali berita batu ali dong korupsi sia oh saya mangga nya eta ti negara Mandaraka deui ti negara Cedi ta ieu mah domeng ngaranna Cedi jadi para redit jadi mana buat ngirim teman ngirim naon ieu mah teu ngirim ngan transfer hungkul 3 miliar alus ditambahan ngirimna mengirim ngirim naon nyaeta ngirim rangicok rangicok teh ranginang coklat ade aya coklatan oh iya begitu oh aya gitu aya lubang weh 4 walah beres lubang naon eta lubang ketuangeun ieu mah ai sugan aing lubang naon masyarakat Gusti kade gitu Gusti sadayana parantos hampir karena 25 negara jadi kabeh geus kapapai negara-negara arantos sadayana mung teu anu teu acan teh 2 nu teu acan teh
Sumuhun anu teu acan katalukeun teh dua negara sumuhun. Tapi anu jajahan eta kabehna geus ngirim. Sadayana mah parantos ngirim dina waktuna ngan aya anu teu acan. Di mana? Di negara Astina. Saha rajana? Prabu Suyudana. Suyudana can ngirim sumuhun. Nah, aduh ka eta menyanggakeun. Jika nama kapegat macet meureun Gusti digentong. Eta teh sumuhun. Tadi medaya longsor teh. Kitu sumuhun mudah-mudahan we atuh enggareng se. Kitu Gusti. Jadi anu can kajajah teh, nu can kajajah teh nyaeta hiji negara Dwarawati. Laras. Kadua nyaeta negara Amarta. Geus diuk. Sae nyangakeun. Nah, can bisa dijajah. Dah, upami menjajah mah teh nyangakeun ka pun lanceukang. Ya. Mangga kapayun deui? Geus atos abdi mencekap. Bagian akang enak pertanggungjawaban ngajajah negara. Patih timbalan. Nah, can kajajah, heh? Nyangakeun sadaya-daya Gusti. Nah, ceun aya negara Dwarawati mah nyaeta Sakti Mandraguna rajana teh. Saha? Anu ngaranna teh nyaeta Batara Kresna. Batara Kresna. Prabu Batara Kresna ai gelar Batara teh nyaeta purah ngamankeun kapacogregan di alam dunya nyaeta tugas ti Hyang Maha Otipati Jagatnata Batara Guru. Oh, cabang sawarga. Gitu Gusti sanes ampera wae nu cabangan teh. Aya sawarga. Geus atuh teh. Sumuhun sanes mergo wae nu teh cabangna teh. Kitu. Ai negara Amarta mah nyaeta nyekal dalag budayana. Pangna hese dijajah teh kulantaran di negara Amarta mah geus ngagigi antara pamimpin jeung rahayat jeung pamimpinna. Parantos manunggal. Nya sapertos ibu bupati, ibu wali kota Banjar jeung rahayatna teh pantos manunggal teh. Gawe barang. Sahak sakawajiban gawe barang anu temahna kaituna muara dina hiji tujuan dina digawe di negara. Kitu timbalan. Rajana teh ngaranna teh Yudhistira. Anu katalah nyata Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul disebatna teh Pandawa. Oh, jelema 5 lalaki wungkul disebutna Pandawa. Saturunan 5 gitu. Eta teh. Upami jelema 5 awewe wungkul disebatna Pandawi. Eta mah. Upami 5 we imah bencong wungkul disebutna naon? Nah emang aya naon panakol. Kepret sia. Ini peri ternyata. Atawa mimi peri. Pada alok salah sahiji. Di antara Pandawa hiji Yudhistira, kadua Bima, katilu Arjuna, kaopat jeung kalima kembar. Saha? Upin Ipin. Lain. Kepret sia. Aya upin-ipin segala. Ye biasana ge Upin Ipin lain. Cicing sia. Sae mangga. Ngaranna teh Nakula jeung Sadewa. Gitu. Jadi hese dijajah teh kulantaran eta nagara teh geus ngagigi antawis pamimpin jeung rahayat jeung pamimpinna. Nyekel dalag kana budayana. Pageuh diengkeut-engkeut kundeungeun. Kalayan nagarana berbasis kultural, religius jeung berwawasan lingkungan. Anu memang hese pisan dijajahna, hese pisan ditaklukkeunana nyaeta pamimpin di eta negara.
bodoh atuh sia teh Itu wae. nyangakeun sadaya-daya bobot pangayun timbang tarajo abut enteng edi salera panjenengan nyangakeun Gusti ai lalebah ngajajah lamun teu cara kasar beunangna nyeta ngaliwatan perang pake cara halus ngangge cara halus hartina make taktik politik anu licik contona anu geus dipake ka nagara astina ayeuna timbalan nagara sejen ngaliwatan perang tapi nagara astina mah ku aing dijajahna ngaliwatan ngajajah mental nu dialakna nyata pola pikiran di tiap-tiap rahayat di eta negara naon sababna sabab bakal lemah setiap rahayat geus lemah mentalna yakin ka nagarana oge moal meunang kamajuan timbalan jieun hiji pasar anu eta pasar teh rahayatna teh tina tadina produktif jadi konsumtif tina tadina sok produksi setiap barang tungtungna hayang make we jeung make timbalan anu disebut gaya hidup muncul legegna lifestyle yeun setiap merek-merek anu alus yeun label-label anu HD di mana maranehna nepi ka hayang meuli tungtungna kaituna maranehna teh konsumtif hayang terus we bebelian yeun pola pikiran manehna teh cenah lapar ku gaya hirup lapar ku pola dahar jeung sajabana oh sina jadi culametan sumun pan aya laguna teh culametan mit culametan kalau ada makanan di meja manggalag-lag ku sia telolet geus itu Gusti sugana teh bisa nyanyi timbalan Ngeunaheun eta. kahiji kadua urang teh boga kartel nyaeta urang teh produksi ganja narkoba jeung sajabana tah segmenna atawa target pasarna teh budak ngora di eta negara pemuda-pemudana ala sabab pemuda teh tulang tonggong negara timbalan mimitina urang bere haratis beh dituna manehna cina kacanduan tah di mana kacanduan eta yakin manehna oge bakal ditotoroso we datang ka negara urang pikeun meuli bahan-bahan narkoba jeung kasenengan maranehna timbalan urang produksi produk-produk urang anu aralus anu nyaimbangan jeung produk-produk mewah tapi hargana cing minimal ame kabareuli ku manehna timbalan oh laras gitu daun rusak morana kahiji kaduana leungitkeun nyaeta sajarah deta negara awut-awut prasastina setupana budaya baheulana cina diparohokeun hancurkeun cina nepi ka era make budayana sorangan timbalan cina minder make budayana sorangan laras cina geuleuh kana budayana sorangan tungtungna penuh untung saha urang keneh manehna ruksa kuleungeun manehna urang mah ongkang-ongkang cicing dina kursi bari jeung omset datang ka urang tuluy ciptakeun budaya urang anu narepi kana hate manehna anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu dibarengan ku mabok tuh budaya urang asup minuman keras jeung sajabana urang asup timbalan cina ngareuna cina taleler jeung sajabana
tah di mana manehna hayang produksi hayang ngayakeun pangwangunan bere ku urang nyata duit triliunan cina manehna teh ngabangun tapi baik kaituna teh nginjem tuluy we ka negara urang tah disebutna teh kolonialisme utang cina teu bisa malayaran ka urang tuluy teh ngagunuk we hutang manehna ka urang teh dodoho ku bunga leutik tapi manyang ai mayarna tah di mana mayarna engke maranehna teh bakal nembeleukeun ka rahayat carana nembeleukeun ka rahayat teh pajak ditaekeun bebelian ditaraekeun saha nu rugi saha rahayatna geus kitu rahayatna bakal krisis kepercayaan ka pemerintah oge bakal kaituna hayang ngarawuh ku siku tungtungna teh korupsi nepotisme anjir teu sangka eta kitu geuning buktina. Waduh, tah eta teh politik depide et impera politik adu domba. Sae, mangga. Kitu timbalan. Nanging ieu sakedik we Gusti. Naon? Sangkan ieu mah caina herang laukna beunang. Kaula teh aya usul ieu teh. Cik usul kumaha maneh pati. Perkawis negara Amarta. Ai negara Amarta teh anu katelah dipimpin ku Pandawa teh Pandawa 5 teh kabehna teh kakasihing dewa nya tuluy kena lara ora kena pati bisa diala lara nangan hese diala patina heueuh tuluy tah upami ieu mah aya widi pikeun tisalira pikeun kaula lumampah ka negara Amarta kaula sanggup pikeun nyulik Yudhistira. Yudhistira Raja Amarta. Urang culik Yudhistira urang taros raga katineungna. Nah bakal daek mere upeti unggal taur ka negara urang atau kumaha. Lamun henteu wayahna dipencit harita. Maneh sanggup pikeun nyulik Raja Amarta Yudhistira? Sanggup. Sabaraha lila sia. Yuhunkeun waktu sabulan lila teuing kami teuing atuh sab waduh entong waduh sia debongan sia nyangupan bieu ongkoh aya untung teu ngomong sabaraha waktu cik sok 2 minggu lila teuing sia 3 poe ku aing dibere waktu aduh Gusti tong aduh sia bongan sia sanggup ieu 3 poe mau Yudhistira nganung harti sia naik gaji leuwih 3 poe sanajan leuwih na 1 menit atawa 2 menit omat sia hulu sia digantung di tengah lapangan waduh untung teu ngomong sanggup sae mangga Pak bener ya perlu sabaraha waragat sia nyangakeun sok hayang sabaraha waragat paribasana negara bakal mere ka maneh ngan syarat sing hasil teu kitu tumpur ludes tong pujing hingga sia kula warga sia dipaehan wae dibabat kabeh sae mah nyuhunkeun kaula pasukan we sok sakompi cukup pikeun batur maneh nya cekap rupina cekap rupi kaula maneh mah diuk we jadi senopati oh sae mangga baturan catur naon wayahna kiadi doakeun ieu akang nah katinggalna berat 3 poe eta wayahna atuh make jeung nyangupan teuing teuing teh adina euy sugan teh kieu jadina sae atuh moal dienying pagetnokeun kaula saja lumampah we dekair ka negara Amarta berat lumampah sia sing inget hasil sia sae rampung dawuh tutas pengantika katika sekantun pinara hamid Gusti berat lumampah lugay niraya lumundur wiwitan nilayang rana berat lugay niraya lumundur wiwit di milayang rana
Pak.